Ayah sahabat ngarana Ibnu Razin sumping ka Kangjeng Rasulullah, ya Rasulullah. Naon Ibnu Razin? Tuhan ngomong-ngomong jelema nu geus paeh dikubur haju engke kiamat. Sanggeus kiamat jelema dihudangkeun deui. Sanggeus dihudangkeun deui haju digiring ka masak. Abdi mandek nanyakeun teh kumaha Gusti cara ngahudangkeunana jeung nyieun jelema nu geus paeh. Seri bae Kangjeng. Eta onam nu dikubur maka harti ya Rasulullah. Eta anu kamari teh eta model ku kapal brus bae. Ka laut kabeh pan eta teh jauh huluna di mana, tulangna di mana, dagingna di mana. Eta kan dihudangkeun deui. Anu dicaplok ku buaya, anu dilegleg ku maung, anu dicacag-cacag jelema teh waktu perang, anu dicacag-cacag di begal, dipiceun. Ieu suku nu sabelah ka anu, suku nu sabelah ka anu, ceulina di mana, naonna di mana. Tah, abdi mah ndek nanya teh ka Kangjeng teh, ka Tuhan teh, ieu teh kumaha cara ngahudangkeunana Gusti Allah? Ya hese eta mah kitu mah. Cek Gusti Allah. Nungguan Gusti Allah turun ayat jol malaikat Jibril macakeun. Lamun tadi urang dibere penjelasan ku Gusti Allah tentang urusan-urusan perusakan melalui syirik jeung maksiat anu ngarusak di muka bumi ieu adalah persyirikan, permaksiatan. Nuku Gusti Allah langsung diberi warning wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ulah sok ngarusak, ulah rek ngarusak di muka bumi ieu sabada diberesan ku Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu di zaman urang memeh urang, memeh Kangjeng, memeh nadi. Setiap Allah dek ngajelaskeun tentang kaislahan, maka Allah selalu nurunkeun rasul-rasul. Setelah Kangjeng Nabi teu aya, Allah tetap ngutus utusanana. Dudu sok disebut para kakasih Allah, yakni wali-wali Allah anu geus teu boga kasieun jeung kaprihatin. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sebab geus teu hayang di alam, geus teu benci dicaci maki. Nya nama berprinsip aing namah jageus wauh jeung Allah. Ngan dedeh jeung nyaah diparentah ku Gusti Allah titah nyampikeun amanah ka para umat-umat. Sakali haram dibejakeun haram, deuk didenge deuk henteu, deuk dipake deuk henteu. Sakali wajib tetep wajib, deuk didenge deuk henteu. Diaromongkeun los, dicaci los, dimaki los, dipake kakeheul ku bangsana ge para ustad jeung kiai teh ieung-ieung. Sebabnya nama geus wauheun jeung Allah etalah wali Allah, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ketika neuleuh kasyirikan, ketika neuleuh kamaksiatan, ieulah ngarasa terpanggil hatena lantaran ieu ditugaskeun ku Gusti Allah, wali Allah titah ngabeberes makhluk. Iyalah wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Riweuheun ku ari wali Allah. Cak zahir batinna mah henteu. Nu mantak riweuh permaksiatan baheula mah di kota ku ari manggeusing kolocor ka jero imah. Jadi baheula mangan saukur bedah leutik kokocoranana maksiat teh ku ari manggeus halang mah.
jadi geus runtuh warimah tembok teh jadi bedah wae disebut caah banjir caah jadi kuarima banjir teh banjir maksiat aki-aki nu geus teu pantes nonton TV masih nonton TV keneh di TV na ge nu joget nu nyanyi dan lain sebagainya atuh geus komo nu ngora cacak-cacak Kiai Haji ge kos kitu keneh kiai ge masih resep nonton bola keneh di televisi caah ieu mah komo di jero HP mati mimiti nu make kerudung datang ka nu teu make sempak aya kabeh caah atuh ieu mah budak-budak ngora endeu ka rumaha coba lantaran asalnya ho bae naonna kara asalnya ho naonna kara ngomong atuh si ayo coba Masya Allah ieu caah kemudian baheula mah pamalingan teh kan masyarakat nu maling teh kapan aya nagara mah eueuh dumusna maling kuari mapan gedean keneh pamarentah nu maling batan masyarakat geus masyarakat teh jeung pamarentah kuari mah saideologi pada pamalingan kabeh caah kan ngaranna caah geus atuh waliullah teh terpanggil sabisa-bisanya na bae ku Gusti dititah sakitu teh masyaallah rempat nya Gusti Allah ari jelema anu maedakeun mangamangpaatkeun zahir mah sakadar kieu doang lamun aya jelema ieu jelema teh deuk dibunuh kelantaran urang boga pencajeng boga kaleuwihan kakuatan pisahkeun sakadar sakitu lamun aya jelema ieu teh keur ngamuk ku urang teh boga kakuatan cekal ku urang sakadar sakitu jelema teu bisa ngojay diteuleum angkat ku urang sakadar sakitu pemikiran-pemikiran ahli zahir mah sakadar sakitu kumaha ieu jelema supaya ulah jadi ditembakna kumaha jelema teh supaya ulah jadi dibunuhna kumaha jelema teh supaya ulah jadi diselna kumaha jelema supaya di persidanganna menang sakadar sakitu zahir mah waliullah mah lain eta nu dipikiran teh sia mah deuk nyalametkeun di leungeun manusia aing mah deuk nyalametkeun teh titah ku Allah di leungeun setan kumaha ieu jelema keur diome ku setan aing tugasna deuk nyalametkeun jelema di leungeun setan urang mah kuari baik masyarakat biasa atawa pemerintah nyalametkeun jelema teh di leungeun manusia deui tapi wali mah lain di leungeun setan ieu teh jelema teh keur diome ieu teh ku setan mus jelas keur judi diome ku setan nu mabok diome ku setan nu maling diome ku setan eta teh supaya kumaha disalametkeun termasuk kiai-kiai anu asup ka terjerumus kadinya nyahoeun wali mah ieu keur diome ku setan kajian kumaha cara nyalametkeun kumaha tah tugas wali mah nyalametkeun jelema nu keur aya di leungeun setan berat nu mantak ngadatangan nyana atawa ngobrol lalaunan kadeuleun mah biasa bae horeng keur munajat ka Gusti Allah carana kumaha ieu jelema supaya salamet keur diome setan berat wali teh tugas ti Gusti Allah nu mantak wali mah tadina berangkat ngojay teh hanjat tina laut sanjatna hanjat tina laut kapanggih lah jeung raja mun cara raja sanggeus kapanggih jeung raja belah ditun laut cak raja jeung saha maneh ka dieu sorangan apan loba anu ndek ka dieu teh besi teh nyahoan jalan jung balik deui ka ditu tuduhkeun jalan-jalanna tuduhkeun naik parahuna tuduhkeun ngojaina ulah mikiran sia bae batur ge endek loba anu ndek ka dieu kitulah wali Allah gambaranna cek Tuan Abdul Qadir wali teh geus baueun geus datangnya nama ka Allah cak Allah ulah maneh bae atuh sosoranganan sia mah geus lihai deuk beurang deuk peuting ge ja teu nganggap peuting jeung beurang teh waktu mah akur dan perputaran panon poe doang ketika panon poe di luhur kadeuleu ku urang beurang ketika panon poe di handap peuting geus jaho maneh mah ka aing cak Allah ulah sia bae umat tuh nu endeu ka aing tuduhkeun ku sia
oh gitu balik deui wali teh nu tadi sorangan teh ku harima magahan ku harima dakwah lain sosoranganan wali di leuweung bae lain eta mah wah teu bagus sama Gusti itu encan datang maksudna nu geus datang mah titah balik deui ku Gusti Allah jalain jang soranganan umat tuh mantak datang wali mah ka bangsa rangda-rangda tuh sia mah seuri bae rangda kolot ieu mah tah eta datang ka kiai-kiai Golkar duh kiai bener kiai teh nyai teh make dalil make tah tapi kiai di jero eta bisa teh nyebut cau geus teh bisa nyebut cau doang lalaunan kunaon aya nu narima hidayah datang aya nu teu narima malah keheul eueuh masalah diomongkeun ge eueuh masalah nya da makin bae aing mah geus boga tempat di Gusti Allah geus datang sia dek ngomongkeun aing dek ngomongkeun sia nu salah kitulah wali mah tilok marah matak lamun aya nyana nuduhkeun haju nyana marah atuh lain wali teh moal lingi moal nyana moal marah kajen ku kumaha diaromongkeun ku kiai ku ustad ku jawara ku salah ih itu sabodo sebab naon mantak teu marah atuh aing mah geus boga tempat di Gusti Allah sia ngomongkeun aing ge goblok cak wali terus aing mah sakadar nuduhkeun haduh cara-cara nuduhkeunana nyana mah kumaha karakter masing-masing ti Gusti Allah kapan tar mantak cek tuan se hei sia lamun aing ngomong dengekeun besi aing nyarekan ka sia dengekeun ku sia sebab nu mantak wae nyarekan ka sia mah carekaneun lamun ngomong lemah lembut ke sia mah moal beres sebab hate sia mah teu asbatan batu kan Gusia loba jelema nu akhirna dibuka-bukakeun nya namangan sakadar alat ieu jatuh anu merena tetep Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah gitulah dek nyalametkeun ti leungeun setan anu tadi nanya keur diome-ome ku setan keur dipermainkeun ku setan kumaha ieu carana masyarakat teh kok diome ku nafsu jeung setan lantaran nyana terus-terusan ngridit teu eureun-eureun terus bae ngomong lah cenah ulah sok haju kekencengan teh jak kiai ge loba nu ngahalalkeun kredit urang milu bae kanu ngahalalkeun haju nu ngahalalkeun ge ngomong ulah sok milu kanu ngaharamkeun moal rame sia kajen gua kumaha ge sok manu ngaharamkeun kiai anu cenah carekan ku nyana teu maraheun kiai dicarekan ku kiai deui diomongkeun ku kiai ulah sok nurutan moal beres dan nurutan nyana mah geus bae urang mah urang bae geus ayu ngan tetep bae beuki tambah karunya ka kiai eta beuki tambah karunya ayu terus nyana mah ngan sakadar ngarunyaan doang sebab jelemana geus boga tempat di Gusti Allah eta mah ngan tugas doang. Gitulah para wali Allah mandek nyalametkeun di leungeun setan, dek nyalametkeun di leungeun iblis. Maka cek Gusti Allah wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tam'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Aya sahabat ngaranna Ibnu Razin sumping ka Kangjeng Rasulullah ya Rasulullah naon Ibnu Razin Tuhan ngomong-ngomong jelema nu geus paeh dikubur haju engke kiamat sanggeus kiamat jelema dihudangkeun deui sanggeus dihudangkeun deui haju digiring ka masak abdi mandek nanyakeun teh kumaha Gusti cara ngahudangkeunana jeung nyieun jelema nu geus paeh seri bae Kangjeng eta onam nu dikubur maka harti ya Rasulullah eta anu kamari teh eta model ku kapal brus bae ka laut kabeh pan eta teh jauh huluna di mana tulangna di mana dagingna di mana eta kan dihudangkeun deui anu dicaplok ku buaya anu dilegleg ku maung anu dicacag-cacag jelema teh waktu perang anu dicacag-cacag di begal dipiceun ieu suku nu sabelah ka anu suku nu sabelah ka anu ceulina di mana naonna di mana tah abdi mah ndek nanya teh ka Kangjeng teh ka tuan teh ieu teh kumaha cara ngahudangkeunana Gusti Allah ya hese eta mah kitu mah cak Gusti Allah nungguan Gusti Allah turun ayat jol malaikat Jibril macakeun ieu
wa huwal ladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih wa huwa Gusti Allah teh anu niupkeun ngutus niupkeun riyaha kana sapirang-pirang angin sing hade angin teh loba ngaranna aya angin simal angin kaler aya angin janub angin kidul aya 10 ngaran angin dina syara teh aya anu timbul na ti luhur aya anu timbul ti handap aya anu tina taneuh aya anu ti laut di laut ge di jero laut aya angin moal oyag-oyagan eta laut lamun di handap eueuh angin nu mantak nu jago mah para nahoda teh neuleuh angin teh lain di luhur tapi ka jero handap ka jero laut justru di jero laut teh aya angin nu mantak engke laut pasang ka luhur engke surut ka handap eta teh diangkat na ku angin aya angin anu timbul na ti tengah-tengah aya anu ti langit aya anu ti bumi aya anu ti gunung macem-macem geus puguh anu ti kaler nu ti kidul nu ti kulon ti wetan mah ieulah angin bahkan teu kabahas dina kitab aya angin anu sok kaluar di handap celeces eta nu leuwih bahaya mah sebenarnya komo keur ngaji mah haju tadi ngadahar uduk jeung endog geus eta mah angin racun teh mah aduh masyaallah macam-macam angin orang ya nu jelas saha eta nu niupkeun angin termasuk angin eta lantaran aya jelema di operasi di opnam teu bisa hitut mahal horeng eta hitut sababaraha juta hayang bisa hitut masyaallah ngajual mobil nu tatarida ditumpakan lantarannya na teu bisa hitut asuplah ka rumah sakit operasi langsung mobil hiji hitut mahal eta hitut mantak beusi hayang hitut kan oh masalah daripada urang ayo dioperasi di ditu geus ngan siap-siap bae mamang engke diukna teu boga batur sia kuna memang bung diuk di lah beda kambeuna kok balamun parawan hitut bae angel kalaku ulah parawan mah anti hitut kajeun mules beuteung ulah hitut aya teh parawan jadi hayang hitut jasa jadi tahan pajar aman meureun aya hudang tetit ya Allah Masya Allah Gusti Allah nailah angin nun niupkeun angin teh Gusti Allah mereka kekuatan terhadap angin ti kaler ngageleyeung ka kidul ti kidul ngageleyeung ka kaler ti wetan ngageleyeung ka kulon ti kulon ngageleyeung ka wetan ieu angin dibere kekuatan ku Gusti Allah teu kaharti lamun angin cuma sekedar angin kok dibere kekuatan ku Gusti Allah lantaran angin masa pira angin horenganan angin teh eta teh aya wakil malaikat karubiyun anu ku Gusti Allah ditugaskeun jaga-jagaan khazanatil ardi was samawat urang sok hadiah ka malaikat karubiyun para ahli-ahli thariqah malantaran eta malaikat karubiyun teh titana jagaan khazinatil ard nu aya di bumi nu aya di langit termasuk ieu panon poe termasuk ieu angin. Jadi lamun angin teh centengna malaikat karubiyun maka ketika ku Gusti Allah diinstruksikeun malaikat bawa angin ti wetan ka kidul bawa angin ti kaler ka kidul bawa ti wetan ka kulon ti kulon ka wetan malaikatna centengna tah pamimpinna mun di SD mah KM na asal toel we malaikat Numantek Kangjeng Nabi Sulaiman teh waktu kedatanganku malaikat maut. Cek malaikat maut. Waalaikumsalam. Nuleukeun bae tah ka jelema ka tamu. Eta malaikat teh disuguhan cai teh daek nginum suguhan da naon dahareun teh daek nginum. Jeung nuleukeun bae ka tamu.
Dulukeun bae kuberana tamu di Kanjeng Nabi Sulaiman. Teu kebal malakal maut keluar pamit. Tamu nanya, "Aya teh saha?" Tadi tamu emang kunaon? Dulukeun kula bae. Atuh mah tamu ieu rupa-rupa biasa henteu lain deui. Bangunan dulukeun teu kicep-kicep ka kula emang saha? Tamu malakal maut enteng biasa ngajawabna. Kanjeng Nabi Sulaiman enteng biasa ngajawab Malakal maut mah biasa sok nabu ka dieu. Ye. Malakal maut dulukeun ka kula bae kunaon emang? Itu ku Kanjeng Nabi Sulaiman. Oh, malakal maut teh heraneun ka maneh. Kunaon emang? Lantaran geus dareukeut meureun. Pugu eta malakal maut teh ngaharewas ka Kanjeng Nabi Sulaiman heran ka pagawean Allah. Kunaon emang? Lantaran jelema nu kula dideulekeun teh eta teh 5 menit deui bakal paengan paehna kudu di nagara Hindi di India sedangkeun kuari aya di dieu keneh ieu teh di Israel teu kaharti kula mah. Malakal maut ge teu kahartieun. Geus kajian ku kumaha ge tetep kula mandek ngajagaan bae di ditu. Sesuai jeung perintah Allah. Dekaharti malakal maut aya kula mandek ngajagoan ngadagoan di ditu be jadina tulisanana di ditu paehna kudu di negara Hindia di luhur batu. Geus we malakal maut ieu mah ngadagoan teu kaharti jelemana di Israel keneh. Nyana malakal maut geus cila bae di luhur batu di India ke bae nyana. Ai prakata tamu teh ya Tuhan. Kula masieun jasa lantaran dideulekeun bae. Pangirimkeun angin bae jatuhan mah wauh jeung angin. Pangkirimkeun bae kula maka India ke ka mana cenah. Coba eta. Atuh aya hayang kitu mah. Langsung Kanjeng Nabi Sulaiman, "Ya Karubiyun, hei malaikat Karubiyun. Sebagai pewakil angin, ya ka dieu ya, coba pangmawakeun ieu ya, jelema ka India ya." Torojol we angin datang ka dinya. Lep dibawa ku angin. Siot datang ka India pas di batu tadi. Tek. Nah, ini dia. Masya Allah Karim Maha kawasa Allah teka harti ku urang mah kos gitulah Gusti Allah ketika urang dek maot di Lampung kajian ku kumaha ge urang teh kudu ka Lampung bae dilarang ku anakna dek naon bah ka Lampung dek naon henteu aing mah hayang ka Lampung jasa dek naon atuh ka Lampung mun kitu mah di Lampung keur usim-usiman ya henteu ieu mah kadu loba di urang duku loba di urang komo cau balaya di urang entah ini ada ka Lampung mah tuh bisa ditahan horenganan datang ka Lampung malakal maut geus kieu bae. Nah, sia. Ini tugas gua nih nyampe nih. Tuh, maha kawasa Allah. Mantap kula sieun sieun. Aing cenah di Mekah sieun di kapalna masih paeh. Aju di ditu di Mekah pas sedak-sedak moal aing moal ka Mekah lah sieun. Sieun jakna. Bejaan ku urang. Ai di dieu nu teu sedak-sedak aya daun nu paeh. Lo bajak nu perang di Suriah nu paeh di urang ge di Irak keur campuh perang nu perang teu paeh kunaon di Pasir Gadung modar. Nah kawasa Allah iya tuh urusan paeh mah lain ku perang lain ku kalaparan lain ku panyakit ajal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdim. Iyalah diondang ku Kanjeng Nabi Sulaiman angin bisa ku Kanjeng Nabi Sulaiman angin mantak urang ge kuari namun urang kataekan asal urang daek bae aya rumusna ieu baca tidinya engke bakal datang malaikat Karubiyun ieu mah langsung nanya wa imma isyarah wa imma geus bae urang bebeja engke beres zaman baheula mah pan kos kitu jelema nang ningong sapeuting aya 7 panggung masyarakat kagariengan bebeja ka kiai lah teman terserah kiai bae boh cek nya aing pangeran meureun nek dikumahakeun mah ieu garieung jasa aya guys bada isya kiai asup ka masjid baca ayatna meuli bejakeun ku aing ayatna besi ku diwirid kaluar engke malaikat Karubiyun aya naon manggil-manggil kula payahna angin sapu ta angin bereskeun 7 panggung bereskeun. Be aku angin. Loba kajadian ta kos kitu. Masyaallah. Nurut angin.
kawali Allah mah ngan teu meunang sambaran mendingan nyanggakeun sadaya-daya bae ka Gusti Allah lantaran eta ceurikna bae ge mun diijabah doa kos kitu wali mah teu mahi sabulan 2 bulan yang ceurikan diijabah doa isin ka Gusti urang mah mun diijabah doa tuh eta mah sia teh jauh ka aing aing wali aing teh wali diomong-omong wa huwallazi yursilur riyah Gusti Allah teh eta zat anu ngutus anu niupkeun kana pirang-pirang angin lantaran geus aya wawakil-wawakilna berbagai malaikat tinggal ditoel bae deuk dikamanakeun arahna ieu angin teh dijelaskan di dieu horenganan angin busrom baina yaday rahmati angin ieu mah angin sebagai pengawal pangbubungah anu diayakeunana baina yaday rahmati memeh turun rahmat Allah di hareupeun rahmat Allah anu dimaksud rahmat Allah teh hujan jadi Allah dek nurunkeun hujan teu langsung hujan ternyata Allah teh ngutus angin heula ieu angin sebagai busron pengawal ngabubunga ka masyarakat nu endek diturunan ku eta hujan qiraatna aya 2 aya nu baca nusron aya busron namun nusron ieu teh bimakna mutafarriqah kudamal mator angin-angin anu papisah-papisah di hareupeun hujan papisah teh teu ngagumuk di hiji daerah anu di Bandung anu di Banten Jawa Tengah anu Jawa Timur eta teh ngaranna mutafariqon nusrah lamun busron ieu teh pengawal sebagai pendahuluan hujan jadi hujan teh teu ujug-ujug hujan tapi dikawal heula ku angin jadi ieu mah angin teh angin rahmat masya Allah hatta idza aqallat sahaban thiqala hingga angin teh mamawa sahaban siqalan mega anu loba mega anu mendung nu pohara mega di luhur hideung eta teh cai anu menang nyerot ti laut maha kawasa Allah syaribna bima'il bahri kaula nyerot karena cai laut sak angin ditugaskeun ku Gusti Allah diserotlah cai laut ku angin tugas ti Gusti Allah dibawa ka luhur set blak geus datang ka luhur nungguan instruksi ti Gusti Allah hatta iza aqallat angin geus mamawa sahaban siqalan kana mega-mega anu mendung anu gede geus hideung luar biasa ya Gusti Allah hei angin dorong ka Cikupa hei angin dorong ka Bogor hei angin eta mega dorong ka Jakarta dorong urang Jakarta geus kiceup ka mana aing nyilib ye gasal geus deleureuk di luhur hideung bae ge geus urang Jakarta mah waduh aing teu ka mana ieu ai biasa nama mega teh didorong ku angin ku ari mah mega nggak dorong Jokowi berbeda ya mah ayah bae tah mah orang teh mah mega nama mega konde tah mah ieu mah mega didorong ku angin masyaallah urang mah teu nyaho ieu lah ayatna hatta idza qallat sahaban siqala sehingga di mana-mana angin geus mamawa kana mega anu mendung anu gede nu loba tergantung kumaha megana bae kumaha anginna dititahna ku Gusti Allah sok cak Gusti Allah bawa ka Cikupa bawa ka Bogor bawa ka Jakarta bawa ka Pandeglang kumaha perintah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala
sok gara-gara turunkan suqnahu li baladim mayit kaula nu agung ngucurkeun kana eta mega ngahujankeun kana eta mega li baladim mayitin kana taneuh anu tandus anu tatadina geus rata jukut-jukut acan dihujanan ku Gusti Allah fa anzalna bihil ma maka kaula nurunkeun ka eta nagara kana cai hujan terus bae turun wer hasil tina hujan fa akhrajna bihi min kulli samarat maka hasil tina hujan sapoe dua poe ieu karim kulai mulai jarara di min kulli samarat jukut-jukut jarara di nuti dimaksud ku urang sueg jadi badur jadi cente jadi ramat-ramat segala rupa jarara di pare geh jarara di jagong jadi buah tangkal segala jarara di hasil tidak hujan fa akhrajna bihi min kulli samarat sokera ngagedean lantaran kadeuleu bakal layu diturunkeun deui hujan ku Gusti Allah suqnahu li baladim mayit tambah deui hujan deui tambah gede tangkal buah harum manis tangkal buah darmayu tangkal buah daging buah golek dan buah-buah anu sagalana wahai geus puguh nu di sawah geus puguh nu di huma jarara di kabeh nah rahasiana ieu hujan diturunkeun di daerah eta sehingga ngajadikeun kana tatangkalan ku sebab Allah memperhatikeun umatna deudeuh jeung nya acak Allah keuna dalalahar ngadahar pare sangu ngadahar jagong ngadahar dangder hui dan lain sebagainya di samping eta bubuahan kurang kumaha deudeuhna jeung nya Allah ka Gusti urang kunaon urang buang ka warah jasa ayo pikir coba kurang aya hiji daerah teh aduh ieu mah daerah teh hese jasa cai disebutna ge ieu mah sawah tadah cai ieu mah taneuh tadah cai heseen lantaran eueuh kali eueuh jalan cai eueuh saluran nyana mah nungguan cai bae sedengkeun cai mah pan teu bisa diondang emang cai bisa di SMS jeung moal bisa ayo SMS kurang moal bisa aja hukumah ge mah urusan Allah urang paling geus kieu doang ja biasana bangsa berberan kitu teh geus aya hujan tapi ieu mah encan urusan Allah. Biasana mah Oktober, November, Desember, Januari teh kan geus hujan ieu mah henteu labas ka ditu. Kunaon atuh? Maret, April, Mei kunaon aya hujan urusan Allah. Kunaonnya bisa kos kitu hujan kok pindah sih? Ulah nanyakeun ka aing, ka ditu tanyakeun ka Allah. Aing mah teu wau jeung Allah, kapantogeun hulu sia ku aing sia. Lain wauhkeun jeung Allah sia nameureunana mantak patani teh riweuheun ieulah urusan soal hujan masyaallah minta dibacakeun Fatihah parantos pupus Kiai Haji Ahmad Ghazali Serdang bin Haji Abdul Hamid masyaallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin lamun nyaritakeun tentang daerah-daerah anu biasa salalubur mah urang nyaritakeun di Lembang nyaritakeun di Garut Tasikmalaya Ciamis daerah subur nyaritakeun di daerah Bogor malah Bogor teh geus boga julukan kota rain eta teh kota hujan nah ieu kan geus biasa teu aneh deui kuari mah urang deuleu di daerah Serang belah kulon jalan cai eueuh sawah Batela itu keneh Pandeglang ka belah ditu pegunungan jalan cai di mana aya teu aya sawah mah tapi araraya laleutik urang mun nyaritakeun boga sawah sabaraha aya meureun 30 kotak mah di mana di Pandeglang ulah kaget
Bu, cek urang 30 kotak. Kamu tambah sugih jasa. Can pogo. 30 kotak. Barang di dalam kotakan sameter persegi. Letik kotakan. Orang nyaritakeun di Karawang mah boga 30 kotak. Beuh lain lalagaan. Ngomong urang mana ya? Urang Karawang. Boga cenah 30 kotak mah geus pohara tah. Wara geus tah lumayan geus. Geus sakotakna 1000 bae kali 30 kan. Berarti kan luas. 30.000 3 hektar. Tapi lamun urang pandai gelang ngomong. Kula alhamdulillah cenah boga sawah sabaraha? 30 kotak. Ambo, ulah ka ambo. Ulah ka heulana deuleuh lah ka ditu barang di deuleuh. Ya Karim. Aduh, Masya Allah. Nah, iya sawah-sawah anu tada hujan anu hese karena cai. Ieu keur carita di daerah urang. Lamun urang deuleuh ka Jawa Tengah ka ditu ka Salatiga, ya Allah ya Rabbi, pasawahan sakitu legana tapi pantai jalan cai, tada hujan. Bahkan di deuleuh ku urang taneuhna semu putih. Yogyakarta ka ditu. Taneuhna teh semu aya lain pasir, putih, lempung, cadas, hese eta mah kos kitu mah. Asal geus garing-garingnyaan. Hese ngabelentang, kumaha urang Jawa mah nu putih. Pantulan tina sawah eta. Sak urang Jawa nu putih, aya aing putih deuleuh. Sak putihna urang Jawa teu percaya aing malah. Antulan tina taneuhna di jerona putih. Nah, mantul ka luhur. Hideung kana beungeut. Lamun ngagambarkeun tanah di Jawa Barat mah hese nyaritakeunana ti mimiti Banjar, Ciamis, Tasikmalaya. Kemudian ka Garut, ka belah dieu terus ka Bandung. Taneuh teh geus hese nyaritakeun kasuburanana. Di Bandung lewat ka dieu, ka Cianjur, ka ditu ka Sukabumi, kebelah ditu Bogor. Geus lewat ka dieu Tangerang termasuk subur lain lalagaan Tangerang. Wow, wah jasa. Serang sakitu mah rada lumayan pandai gelang rangkas betung. Oh, ka ditu lah urang nyaritakeun Jawa Barat mah pohara bae kasuburanana. Tapi lamun Jawa Tengah, Jawa Timur, eueuh nanaonan ngan boga otak Jawa Tengah jeung Jawa Timur teh untuk mengelola palawija taneuh nu kurang subur, bagaimana supaya subur dikelolalah melalui otak sakolanya nah. Dikirim ti Jawa Tengah, Masya Allah, jeruk ti Jawa Tengah. Kirim samangka ti Jawa Tengah. Kirim ti Jawa Tengah, Jawa Timur teh kitu melon, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ditampung nama di Jawa Barat, kos urang Jawa Barat teh padahal mah pagawean urang Jawa Tengah, Jawa Timur, boga otaknya nama. Urang Jawa Barat teh kudu make otak cek cara jasubur ieu. Dek naon lain ngariweuh-riweuh. Je, pokona pelakan jadi atuh teh kudu make otaknya kana teh. Sia mah make otak aing mah henteu, tapi eleh kudu make otak. Nah, ieu keur carita-carita kasuburan nu mantak lantarannya nama kurang subur ngagunakeun otak di pertanian ge istimewa Jawa Tengah Jawa Timur mah kabelah dieuna pengusaha istimewa Jawa Tengah Jawa Timur perpolitikan Jawa Tengah Jawa Timur nu keur main di panggung Indonesia Jawa Tengah Jawa Timur geus sabaraha taun main ti zaman Bung Karno ka Bung Harto ka Bung Gus Dur bung Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Timur boga otak keur carita urang kenyataan di urang keur carita informasi luar negeri nu boga perusahaan di Belanda nu boga perusahaan di Amerika nu boga perusahaan di Inggris nu boga perusahaan di Australia nu boga perusahaan di Jepang mayoritas Jawa Tengah Jawa Timur nu boga perusahaan di Jerman mayoritas urang Jawa Tengah Jawa Timur ayalah urang Jawa Barat ayalah urang Padang ayalah urang Sulawesi bandingkeun jeung urang Jawa Tengah Jawa Timur moal meujeun jeung moal mah otakna luar biasa bantah kuari nu keur main Jawa Tengah Jawa Timur urang mah kakarak boga hiji bae ge kamari ieu keur jadi wakil presiden teh oh genjleung luar biasa padahal matrek eueuh deui
Can jadi presiden kuari kakarak naik di KPK doang geus genjleung sakitu doang ge. Can aya presiden orang Serang. Can aya presiden orang Pangodokan. Jore amat presiden lahir di Pangodokan. Moal menang-menang gajen kumaha. Leuwih parah deui aya deui presiden lahir di Delan. Jore asa tah mah. Ambo budak. Eta kunaon jarore ngarannya Pangodokan, Delan, kemudian ka ditu naon deui teh. Eta nu juara jasa mah Kobet. Ya keur carita kasuburan ya. Keur carita kasuburan geus ulah dicaritakeun Jawa Tengah Jawa Barat. Nu mantap. Terkenal jasa julukanana. Terkenal jasa di dejeun karikatur Jawa Barat di Belanda. Karikatur Jawa Barat di Belanda isin urang lamun neuleu. Karikaturna kumaha? Make samping si korodong nyana aju diu nu sabelah diangkat nu sabelah ditindihan sasimbut ngaroko. Eta karikatur di Belanda gede jasa deket perpustakaan. Masya Allah. Ari urang Jawa Tengah karikaturna teh karikatur lempang suku katuhu ngalengkah can datang ka handap jasna ditendin di dieu kieu bari mureleng nya neuleukeun ka hareup eta teh kapan karikatur nu luar biasa berarti sangat penting jas ge geus teu dipake-pake acan pan aya jelema nu make jas sanajan hareudag ge dipake boloon teh mah. Nah, ieu Jawa Tengah, Jawa Timur. Nu mantak tetep bae moal meahi ka urang Jawa Tengah, Jawa Timur. Otak. Sawah nu tandus teu bisa dipelakan pare, diotakan ku nyana. Melak naon ieu? Ayo, anu hasilna dibawalah ka Jakarta. Urang Bandung mah heheotan di sana. Tuit. Sia kunaon heheotan? Nah, tunduk naon deui? Lain itu pikiran sawah. Asal sawah masal ditancapkeun jadi teu kudu disurubuk-surubuk acan. Tanah kita tanah surga. Tongkat jadi tanaman. Masya Allah tina subur teu daek mikir. Elehlah terus kurang Jawa Tengah Jawa Timur. Ku teu mikirna ieu sebab senang. Kos di Arab. Lantaran di Arab mah emas kabeh. Ieu dicekel jadi duit, ieu dicekel jadi dirham, ieu dicekel jadi real, ieu dicekel jadi dolar, minyak ambalaya teu malikir urang Arab. Kunaon teh senangna luar biasa. Geus dina senang mah tilok berhasil. Nu mantak baheula di zaman urang dahar hese, pake hese, rentul nu jara di kiai sebab masyarakat. Daerah Kiai itu Jakarta daerah Kiai, Tangerang daerah Kiai, Serang daerah Kiai, Pandeglang Megus Kobo lain daerah Kiai deui tama pokona mah tama juragan Kiai. Pandeglang mah geus Kiai kabeh ka tukang becana Kiai di Pandeglang mah. Nah, kumaha teh masyarakat dahar hese, nginum hese, pake hese, geus eueuh deui pagawean wiridlah ka Gusti Allah ibadah, ngaji, ibadah, ngaji, wirid, ibadah dan lain sebagainya. Diberelah subur pangrusakan. Geus teu pikiranna naon ku ari mah. Nu wirid, nu hudang ti peuting, anu geus eueuh bae geus. Wah, ambalaya. Eta ku sabab naon? Subur. Baheula mah nu mantak diangkat jara di kiai, jara di wali lantaran nyanana di masjid bae. Kunaon emang kiai di masjid bae? Ka ieu mah geudeuk naon jadang deur eueuh. Kuari mah pan melang urang. Nu mantak teu betah kiai di masjid kunaon? Di imah aya kue, di imah aya sangu bandeng ambalaya. Berkat-berkat mulut ge teu kadahar eta. Segala daging hayam, daging macam-macam kue teh gitu, mobil can ka urusan. Baheula pan boro-boro mobil sepeda ge hese jasa. Mantak geus bae betahan keneh di masjid, mending wiridan tah diangkatlah ku Allah jadi wali. Ku ari mana diangkat jadi wali? Tak ieu mah keur carita negara-negara nu subur mah teu kudu dicaritakeun daerah-daerah nu subur mah. Kangjeng Nabi nyontoan hiji daerah. Hei Ibnu Razin. Ulan pertanyaan maneh bahwa cek maneh kumaha si Allah eta nyieun deui makhluk sehingga hirup
dihudangkeun ku Gusti Allah aju digiring asa teu kaharti cek maneh pernah henteu neuleuh hiji daerah anu tandus pernah diliwatan ku maneh pernah aju maneh sababaraha bulan sababaraha taun deui lewat kadinya pernah kumaha berubah tante berubah Gusti Rasul ai baheula mah tandus boro-boro aya tatangkalan hese jang nginum ge jang wudu ge aju menang saketean tahun setahun 2 tahun kula liwat subur loba tatangkalan cai cur tok maha kawasa Allah iyalah gambaran di akhirat cek Gusti Allah Allah lah anu niupkeun angin sebagai pendahuluan pangbubunga hareupeun rahmat Allah yakni hujan Gusti Allah angin titah nyedot cai dibawa ka luhur kemudian geus jadi reueuk jeung mega di luhur hideung didoronglah ku angin sesuai jeung perintah aing cak Kangjeng Nabi sesuai jeung perintah Gusti Allah didinyalah di daerah-daerah anu tandus Allah ngahujanan suqnahu libaladim mayyitin sanggeusna turun hujan Gusti Allah maha kawasa fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli samarat daerah nu tandus ge nampung cai hujan kemudian jarara di tatangkalan boro-boro anu dipelak nu teu dipelak jadi kawasan teh Gusti Allah sangat kawasa cak Ibnu Razin mantak cek Gusti Allah kadzalika nukhrijul mauta kitu keneh sakumaha hujan diturunkeun ka taneuh anu tandus kemudian ku Gusti Allah sanggeusna diturunkeun dijadikeun bubuahan-bubuahan tina tatangkalan-tatangkalan nukhrijul mauta kami nu agung ngaluarkeun kaula nu agung ngaluarkeun ka jelema-jelema nu geus pararaeh nu paehna di leuweung nu paehna di laut nu paehna di kota nu paehna di kubur di kampung nu paehna di mana bae anu kabawa ku angin beak ka handap dedeleuan urang mah tabrakan kapal tabrakan kareta hancur nu di kitu beuteung buaya anu di beuteung maung dan lain sebagainya nukhrijul mauta ku kaula nu agung dikaluarkeun dihirupan deui cek Gusti Allah cek Ibnu Razin carana kumaha Gusti ieu teh sanggeusna kiamat Gusti Allah teh nurunkeun hujan salila 40 poe 40 peuting Allah teh nurunkeun hujan heula breg ternyata horenganan hujan lain sahujan-hujana horenganan maul hayat bentuk rakos cai mani tidinya pansakal ardu barelah kuburan geus eueuh laut tarita zaman engke mah eueuh gunung rata sanggeusna ku Gusti Allah di hujanan maul hayat bentukna kos cai mani tidinya lah bakal bareula sanggeusna bareula arasuk deui ka tulang-tulang nu aya di kuburan-kuburan nu aya di mana-mana tidinya langsung malaletek sakumaha kos toge culcal anu tatadina acak-acakan nu sukuna di masyrik anu suku sabelahna di magrib ku Gusti Allah maha kawasa sanggeusna diturunan hujan teh dihijikeun deui kadinya blek nah hiji deui atuh tatadinya dibeulem cara Buddha cara Hindu geus ajur dirinya dihijikeun deui ku Gusti Allah plek cal eueuh nu katinggaleun kabeh nu paeh biasa dikubur anu paeh di beuteung buaya nu paeh di beuteung maung anu paeh dicacak jeung jadi kitu lebu kabeh ngahiji brek ieulah gambaranana bahwa Allah nurunkeun hujan ka taneuh anu tandus eta mah pantaneuh mah eueuh nanaonan tatadina setelah diturunkeun kojararadi bahkan buahan ieu mah komo tatadina urang geus diayakeun jadi jasad kemudian dihirup deui leuwih gampang tibatan hujan turun ka taneuh anu tandus eueuh nanaonan ko jadi kadzalika nukhrijul mauta itulah Gusti Allah ngaluar-luarkeun jelema anu pararaeh barang culcel hararudang kabeh wabeh ngagro kumaha ngagrona mambasana mimar qadina woi
sanu ngahudangkeun urang ti kuburan sahanya nadahum Gusti Allah nyeluk olu kabehan ngadarerekeun sanggeusna ngomong mambasana mimbar qadina ai prakaya suara hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun kurang surat yasin dibabaca ngan kulantaran teu nyaho dibaca bae ku urang orenganan eta teh engke bakal dipraktekeunana ketika urang hudang ti kuburan rata kuburan teh kabeh ngaromong membasana mimbar qadina saha nu ngahudangkeun urang ti kubur aya suara engke teu puguh di mana-manana urang ngadenge hadza ilah hararudang ieu hadza ilah hararudang ieu ieulah nu dijanjikeun ku pangeran ma wa'adar rahman yo wa sadaqal mursalun nu baheula nyaritakeun bakal aya alam mahsyar ieu kuari bener para rasul tinggal urang anu yakin iman ka Allah iman ka Rasulullah sumuhun na'am ya Allah na'am ya Allah kabeh ngaromong muhun Gusti tinggal si Ahok culak cileuk si Ahok Bill Clinton George Bush bangsa culak cileuk wadinya kafir si Tegwan culak cileuk kabeh si siang-siang malingseng kabeh culak cileuk urang mana am Gusti sumuhun abdi iman ka Gusti sok dibaca ayat ieu teh ku abdi iraha aing ngariung tapi abdi sok marah mun haju teu menang berkat nah ieu dipraktekkeun hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursal